Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Mustika Panggendam Sukma bagian anuka tilu nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngerah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Mustika Panggendam Sukma bagian anuka tiluna. Kumaha salajengna sor cekopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Isukan lama kuring rek nepungan babaturan anu aya di lembur Cibeet, nyarek api-api ulin we kali itu mah bari susuganan menang beja ngeunaan nyanteuna Juragan Mardisam geus ngadeleka ka si bapa mah. Nya saha babaturan maneh urang lembur Cibeet teh darga? Si Enju mah ngumbara ka Cibeet sote da lembur asli nama ti ditu salembur jeung pamajikan nya lembur mitoha ti Pangkalan Raja mah. Atuh teu nanaon ngan sakali deui kade cing ati-ati bisi nimbulkeun kacurigaan pikeun Juragan Mardisam. Dari sabenerna mah keur emak anu penting bapa maneh cager di we keun bae perkara saha nu boga lakuna mah ke oge bakal aya wawalasna ti nu kawasa. Cik Birum ngedalkeun isi hatena. Nya sarua atuh kuring oge mah ngan ieu mah kajurung ku rasa kapanasaran we jeung rasa curiga. Wuri-wuri poe kamarina si bapa papaseaan jeung Juragan Mardisam isukna langsung gering anu aneh. Kuring oge lamun geus meunang keterangan anu beunang dipercaya mah pasti bakal sagancangna mulang deui mah. Da angger tujuan nu paling penting nama ngubaran bapa sangkan buru-buru cager deui. Ari sabab urusan anu kieu mah teu bisa diusut secara hukum, deueuh rengkol hukum nama ceuk darga sakaligus mungkas caritaanana. Harita
wanci geus nyedek ka sareupna. Bi'rum jeung Darga geus siap-siap rek kacai pikeun ngajalankeun kawajiban 3 rakaat salat maghrib katelahna. Sawatara eta Mang Juha angger we can aya parobahan, ngalempreh teu empes-empes, ngan katempo renghapna we anu turun naik. Sakapeung beungeutna pupuringisan jiga anu nandangan kanyeri anu pohara kacida. Parat nepi ka dur subuh, Darga nungguan anu jadi bapana. Teu sare sakrejep-krejep acan manehna mah. Ari Bi'rum onaman bisa ngarejepkeun panaonna najan teu lila oge. Kabeneran peuting eta mah tatangga anu sok biasa milu maturan Bi'rum oge areueuh. Boga kapentingan we meureun matak teu ngendongan teh. Gancangna ieu carita harita wanci geus haneut moyan. Darga geus siap-siap rek mangkat ka lembur Cibeet, rek ngajalankeun paniatanana anu kamari diomongkeun ka indungna teh. Teu pati hariwang ditinggalkeun oge ari beurang mah cerum teh. Da loba anu narempok tatangga-tanggana oge. Sampai meh mangkat, Darga bebeja heula ka Bi'rum. Mak, kuring ayeuna we rek mangkat teh mah, rek ka lembur Cibeet teh ya. Doakeunnya kuring ku emak, sangkan ikhtiar kuring aya dina kalancaran. Sakalian bari rek nanyakeun ka si Enjum, sugan we maneh nanyaeun ka jalma anu bisa dipuntangan tulung pikeun nyareatan ka sakit bapa mah. Ceuk Darga bari neuteub kana beungeut bapana anu haropak anu masih ngagoler luhureun kasur. Tah nya bener kitu Darga. Da eta anu penting nama neangan piubareun keur bapa maneh keun wae lah teu kudu digede-gedekeun teuing ari masalah nyalidik Juragan Mardi sama. Cuk didoakeun ku emak cing lancar jeung hasil maksud jeung manggihkeun jalma anu bisa nyageurkeun bapa maneh Darga. Cek Bi'rum atoh ngadenge paniatan anakna anu lain ngan ukur rek nyilidik ka Juragan Mardi sam. Tapi sakalian rek neangan jalma anu bisa nambaan salakina. Nyatu mah kuring ditelaina nya mah. Sanggeus amitan ka indung nama terus weh Darga leumpang mapai-mapai jalan leutik anu berasna ka jalan lembur. Kebat lumampah rek ngajugjuk ka lembur Cibeet. Teu kungsi meakeun waktu sajam oge harita Darga geus nepi. Da memang teu jauh jarak antara lembur Cikopo ka lembur Cibeet teh. Reg harita Darga ngarandeg leumpangna hareupeun hiji imah panggung anu hareupeunana loba tatangkalan. Di antarana aya tangkal buah, tangkal balingbing, tangkal jeruk bali jeung rea-rea deui. Mungguh tiis karasana matak seger. Sanajan harita panon poe geus mimiti moreret, tapi di dinya mah teu karasa panas. Da kaiuhan ku tatangkalan anu rajeg hareupeun imah panggung. Padahal alusna mah disetukangeun imah pantasna oge ari tatangkalan sarupaning bungbuhan jiga kitu mah. Jadi nate teu ngahieuman ka pakarangan. Jababarala deui ku kalakai garing anu marurag katebak angin. Tapi da kitu kahayangan nu boga imah melak tangkal bubuhan teh dihareup lain di tukang. Aduh, aya kitunya si Enjum di jero imahna. Da tara ka mana-mana asalna manehna teh. Ceuk Darga ngagerendeng. Bari tumpa tempo ka lawang panto. Untungna teh teu kungsi lila kulutrak. Panto imah teh aya nu muka ti jero. Barang lol jelema nu rek ditepunganana pisan anu ngelol teh. Barang ningali ka Darga jug nyerengeh we eta jalma teh bari nyarita ka si Darga. Ai, kuning aya tamu euy. Paingan sapeuting kukupu meuni muih we di jero imah. Hayu ka jero ga, ka jero. Dawuh sasaha di mah duda mah hayu ka jero.
cenah ceuk eta jalma anu tayalian si Enjum bari ngajak asup ka Darga. Duh, asa geus heubeul kakarak deui ka dieu ga. Aya meureun 2 atawa 3 bulan mah nya ga. Kumaha pamajikan jeung budak carageur ga. Cek si Enjum basa geus diuk pareup-pareup jeung Darga dina amparan samak. Da teu bogaeun korsi si Enjum mah, samak oge katempona meuni geus rarawek. Alhamdulillah ari anak jeung pamajikan mah carageur Jum. Ngan Darga ngarandeg tina nyaritana diselang ku ngarahu. Atuh si Enjum jadi penasaran pok mahena nyarita. Ngan naon ngan tega? Jiga-jiga nu boga Bang Baluha teh geuningan maneh tega aya naon? Nya ngan bapak kuring we geus maju ka 2 minggu na gering ayeuna teh Jum. Ari gering mah teu biasa. Teu umum panyakitna Jum. Dina jero saminggu leuwih ti saprak katarajang kasakit nepi ka ayeuna can sadar keneh we bapak kuring teh. Matak bingung puguh ngubarana oge. Geus kasabaraha urang jelema anu bisa ditambakeun. Tapi anger we eueuh hasilna Jum. Baru karek nyaho kuring maga. Heueuh da rek nyaho ti saha ketang? Da sidik teu salembur. Terus kumaha tu ayeuna bapa maneh? Kasakit naon kitu ga? Si Enjum bangun anu panasaran, hayang nyaho kana kasakit anu keur karandapan ku bapa sobatna. Teu diengkekeun deui, derek-dek we. Darga nyaritakeun kasakit bapana. Ti mimiti tug nepi ka dangat harita. Malah dicaritakeun oge ngeunaan bapana anu kungsi pacengkadan jeung Juragan Mardisan. Sakumaha nu diomongkeun jeung indungna tadi peuting. Cindekna Darga dina engguning nyaritakna ditek-tek tanu kaliwat. Samalah paniatan datang na manehna kadinya oge dibeberkeun ka si Enjum. Tah kitu Jum. Kasakit bapak kuring teh memang lain kasakit biasa. Istilahna kasakit jeunan manusia anu deleka ka bapak kuring. Ceuk Darga mungkas guaran caritanana. Sajongjongan mah si Enjum katempo ngadon ngahulang. Sakapeung gegodeg, sakapeung gumecrek bangun anu keur milu mikiran kana kasusah nu jadi sobatna. Jadi maneh teh ngarasa curiga yen kasakit bapa maneh aya kakaitanana jeung Juragan Mardisam kitu. Peda kulantaran Juragan Mardisam kungsi papaseaan jeung bapa maneh kitu meureun. Hese atuh ngabuktikeunana euy urusan nu kitu mah. Jabati kitu, ongko Juragan Mardisam mah henteu sarua jeung urang-urang pasipatanana. Piraku teu nyaho maneh oge. Saha ari Juragan Mardisam? Anak buahna anu tiluan anu ngaran si Sarja jeung anu 2 urang baturna teh pan lain jelema barener. Ceuk kuring mah mending ulah we ega euy. Ulah hayang nyin urusan jeung jelema jiga kitu, pibahayaeun ga. Ceuk si Enjum ngawadianan ka Darga. Kuring oge apal kana tabeat Juragan Mardisam. Apal saha jalma nu ngaran Juragan Mardisam teh. Jeung deui da lain rek nyieun masalah kuring mah ka Juragan Mardisam teh. Ima tapi ngan ukur hayang nalungtik we. Bisinya bapak kuring teh gering na alatan keun aku pangwisaya ti manehna nya ti Juragan Mardisam kitu ta Jum. Bahaya euy bahaya. Geus we cikuring mah kieu ye. Tadi maneh nyebutkeun menta pangneangankeun jalema anu sakira-kirana bisa nyageurkeun bapa maneh. Tah kumaha lamun kaki maun euy? Insyaallah bakal bisa nyageurkeun aki maun mah. Keun bae lah ulah kahayang nyaho ngeunaan saha jelemana anu boga dosa ngaguna-guna mah. Anu penting bapa maneh urang tarekan heula we kitu taga.
nya kitu hade atuh. Da eta maksud kuring oge nu utama nama. Keun baelah urusan jelema anu delakana mah. Engke oge bakal tembong meureun sairing jalana waktu mah. Keke urang mana eta nu ngaranna Aki Maun teh ja. Jum cek Darga rada curing hak ngadenge keterangan ti si Jum teh. Da jeung nyana manehna oge ari sabenerna mah teu hayang-hayang teuing nyaho ngeunaan saha-saha jalema anu boga pagawean deleka ka kolotna. Anu penting pikeun manehna bapana sagancangna bisa dicagerkeun deui. Luyu jeung anu diomongkeun ku indungna tadi peuting. Tah lamun kitu kakara kuring panuju ga lain kunanaon kuring hariwang ari maneh kudu ngutik-ngutik ka juragan Mardisa mah keun wae mun teun teh mah memang bener maneh anu boga dosana engke oge bakal narima wawalesna hukum karma masih berlaku gawe ari Ki Maun mah urang lembur Cipatat lumayan jauh ti dieu mah nya kurang leuwih aya kana sajam di sorang ku Leumpang lah lembur Cipatat teh. Kira-kira nakalituna ari cekuring mah mending ayeuna we langsung ka ditu meungpeung beurang keneh teu naon balikna ka buritan saeutik wae mah ga cek si Enjum sumangat naker bener-bener manehna mah hayang nulungan kana kararepat anu jadi sobatna teh. Atuh Darga ngarasa bunga sabab manehna geus teu kudu udar ider ka mana-mana deui pikeun neangan jalma nu bisa ngubaran bapana. Geus teu ngalobakeun deui cacarita harita keneh duanana arindit rek ngajugjug ka lembur Cipatat nyatana rek nepungan Ki Maun. Wanci liwat lohor harita duanana geus aranjog ka lembur anu ditujuna. Tepati loba imahna oge di lembur eta mah. Katelahna lembur Cipatat. Pernahna aya di beh kalereun lembur Cibeet. Lemburna si Enjum. Reg harita duanana ngarandeg di hareupeun hiji imah panggung. Anu di hareupeunana aya tangkal caringin meuning ngarumpudug. Tapi ari buruanana mah eta imah teh lalening taya kalakai sasiki-siki acan. Jigana anu boga imah teh geten, rajin bebersih, rajin sasapu di pakarangan. Hawana karasa tiis, matak seger, karasana kuno tas Leumpang lumayan jauh. Manuk-manuk kadenge rarecet desarada dina dahan tangkal. Angin leutik ngahiliwir nebak kana daun caringin, karasana tiis kana awak jalema anu duaan. Iya bener imahna Aki saha tadi teh Jum? Ki Maun bener ieu imahna moal salah sabab da ukur ieu imah anu hareupeunana aya tangkal caringin mah lian ti kitu da saeutik imah-imah di lembur Cipatat mah moal aya 20 sunah-sunun acan. Jadi lamun salah teh mah nya urang papai we ketrokan ka unggal imah cek si Enjum ngayakinkeun. Sugan teh maneh kungsi ka dieu Jum. Ari maneh meunang bejati saha yen Aki Maun jalma nu bisa ngubaran kasakit saperti kasakit bapak kuring Jum. Ti si Uwen apa nanti heula oge bapana si Uwen pernah aya nu ngaguna-guna nya manehna teh ka dieu nyieun piubareun ka Ki Maun keun bae ulah yang nyaho si Uwen nyahona ti sama. Maksud DKT nyaho kaki Maun sambu bakal panjang kuring ngadongengkeun angke teh beak waktu pokona Ki Maun we tukang ubar keun beda kuring moal nanyakeun si Uwen apal ti saha teu pararenting teuing barina oge sok atuh kumaneh ketrok pantona Jum aya kitu di jero Ki Maunna nya ke daguan heula di dieu nya ku kuring urang ketrok geura pantona. Cek si Enjum bari ngojengkang Leumpang ngadeukeutan kana golodog imah. Kalacat
terus ngalacat bari uluk salam dibarengan jeung ngetrokan panto. Punten. Sampurasun. Punten. Ki. Ieu kuring pun enjum ki anu ti lembur Cibeet teh ya. Araya kitu ki. Cenah cek si enjum. Kituna teh bari noong kana bilik anu carang. Make jeung nyebutkeun ngaran sagala. Kawas anu geus wawuh we ka pribumina. Teu lila ngadagoan kulutrak kadenge. Sora panto nu ngulutrak aya nu muka tulak di jero. Brai panto muka. Lol katempo aya sirah nolol ti satukangeun panto. Beungeut saurang aki-aki anu geus kolot. Da ngora keneh mah moal disebut aki-aki meureun. Pelebah sirahna eta aki-aki make kopeah warna beureum anu geus beleteng di kaos kurung bodas anu kuleuh. Kahandapna make sarung belang anu sarua geus lalayu sekar. Jebaka ciri palebah tungtungna geus rarabet jiga tapak digegelan ku beurit. Gela-gela zadea ieu teh nya rek naon kadari ieu mawa bagode ka dieu teh. Juk ngomong kitu we eta aki-aki teh panonna mencrong kana beungeut si enjum. Terus ngareret ka Durga anu keur ngajanteng tukangan si enjum. Kuring enjum ki ti lembur Cibeet. Tuh itu sobat kuring ngaranna Darga urang lembur Cikopo. Ngahaja kuring jauh-jauh datang ka dieu teh aya kaperyogian ka aki. Nah leres aki teh nu katelah kimaun-kimaun teh aki. Tembal si enjum nerangkeun ngaran jeung tempat ka pribumi. Oh, ari jugan aki manu rek ngirim bako ka dieu teh. Ya baduh ka jero warasu. Di jero ngobrol na ngaratu manina jeung berenah. Teu pantes ngadon patorong-torong di lawang. Bisi nongtot jodoh jegolot teh mah. Ayo ka jero. Geus aya pangakuan kitu mah tinu boga imah. Atuh teu leleda duanana belas bulus arasup ka jero. Sanggeus gugek Daryu pareup-hareup jeung pribumi pok si enjum ngemitian nyarita. Duh, hatur punten awe ieu ki bilih kuring duaan tos ngawagal ka aki. Dupi aki teh leres anu katelah kimaun-kimaun teh aki. Punten ye upami abdi kirang sopan. Cenah cek si enjum rada lemes aya mah nyaritana oge. Ari si Darga mah ukur ngabandungan we bari nyarande kana bilik. Da sagarupana dipasrahkeun ka si enjum. Cindakna kumaha si enjum we cacarita mah. Gela. Gela batu geula jang gela. Duh. Ieu teh bakuna naon nih banget teuing ieu teh. Teu benernya si Sarju mah meulikeun bagod ieu ala mendigaar kana ti koro. Cek si aki bari ngalak ngilik sungut padudan anu samutut ku bako. Haseupna nyerebung minuhan rohangan patengahan imah. Euker imana heurin atuh nepi ka mulek eungap karasana ku nuduaan. Si enjum mah nepi ka sabaraha kali batuk jeung baberesinan ngarasa eungap jeung bau ngabeuhaseup bako. Ari Darga mah katempona biasa we ukur kekereuceuman saeutik periheun meureunan panonna. Bener pisan jang aki nu katelah kimaun teh. Ari ujang duaan zaha jeung urang mana ieu teh naon kapentinganana pangna jauh-jauh ti lembur bungur datang ka dieu. Ceuk kimaun tetela alus keneh pangdengena mah henteu saliwang atawa bonge. Sanes ti lembur bungur abdi maki ti Cibeet. Mun anu ieu batur kuring tah Darga ti Cikopo. Pugu ngahaja ieu teh dongkap ka dieu aya kaperyogian ka aki kuring teh ki. Cibeet maksud teh. Baik aduh geura caritakeun kaperluan ka aki. Naon sih kaperluan ujang teh? Da sanes abdi nu aya kaperyogianana mah ki. Abdi mah mung sakadar nganteur we ieu teh.
tah ieu sobat abdi darga anu aya kaperogian maka aki sok ga langsung we lah kumaneh omongkeunana meleuwih jelas cek si Enjum bari ada ngised diukna ka tukang. Anu saterusna mah barabat we darga nyaritakeun pamaksudanana ka Ki Maun kalawan ditetek gemet naker taya nu kaliwat ngeunaan kasakit anu keur karandapan ku bapana. Ki Maun saregep naker ngabandungan katempo sirahna ungut-unggutan sakapeung gogodeg bari gumecrek sanggeus rengsen nerangkeun ka Ki Maun pok Ki Maun nyarita panonna katempo tatanggahan jiga bari mikir moal bisa disare atan ti dieu atuh ari kitu lalakona mah jang maksud agi teh akina kudu ka ditu ka Imah Ujang dipariksa langsung eta bapak hidupna jang cek Ki Maun bari mencerong ka darga muhun teu sawios-wios kitu ge Ki mung panginten moal tiasa dinten ieu margi tangtos bakal kaburitan di jalan dina wihna oge Ki kajabi pami aki kersa mondok sawengi dirompok sepuh abdi engkina Ki nya teu naon ngendong oge da biasa ieu aki mah ngendong lamun nyareatan nu gering teh mun kira-kirana jauh mah sok mondok. Ki Maun nya tujuan kana kahayang darga saterusna harita Ki Maun asup heula ka jero enggona nyaeta rek ganti baju jeung nyiapkeun bahan anu diperlukeun keur nyareatan atawa nambaan bapana darga. Sanggeus sagalana siap beral weh Ki Maun diiring ku darga jeung Jang Enjum laleumpang rek ngajugjug ka lembur Cikopo nyatana rek nuju ka imah Mang Juha nedunan pangajakna darga. Wanci liwat asar darga jeung si Enjum katut Ki Maun geus tarepi ka lembur Cikopo kasampak di jero imah geus aya sabara urang di antarana aya awewe tatanggana Cerum anu maturan Cerum ngemitan anu gering malah aya Pak RT di imah eta teh sararea maranggut ka Ki Maun bari sungsong ngarajak sesalaman. Ieu anu gering teh ieu cek Ki Maun basa manehna geus diuk nyang hareupan Mang Juha anu keur ngajepat bari ngalempreh tempes-empes. Padahal lamun cek urang mah geus teu kudu nanyakeun deui da puguh katempona oge keur ngalempreh da anu lain mah kabeh oge keur dariuk ngariung anu gering. Sumuhun Ki ieu anu teu damang teh pun bapa mangga we parios laku aki cek darga panona melong ka Ki Maun. Ari Birum jeung anu lainna mah teu loba omong jarempe we bari marencerong ka Ki Maun hayang geura ngabandungan kumah-kumahana Ki Maun ngubaran Mang Juha. Malah Pak RT oge can wani cacarita sarua hayang buru-buru ngabandungan kana naon anu bakal dilakukeun ku Ki Maun. Sangaranna ieu teh sekalian jeung wadalna bina bin sa ieu teh cek Ki Maun bari ngareret ka Birum anu dereret gasik ngajawab Juha bin Al-Nasik ya teh Ki wadalna Jumaah Ki. Kumaha Juha bin Al-Nasik Jumaahnya wadalna ari ngamitian katerapan kasagitna nu jiga kieu poe naon ari da nyai cek Ki Maun tumanya deui ka Birum. Sakadapan mah Birum teu waka ngajawab tarangna ngadon karijut kerung jigana keur nginget-nginget poean mimiti salakina katerap kasakitna. Tapi nalika keur kitu atuh ari ujug-ujug waktosna kabujeng seep wadia balat ATE ofisial keun atunya
Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.